Wargi-wargi sadaya ieu pasakan Neng Risma nya tah ieu nu masakna tah. Ieu pasakan Sunda ala kampung nya. Daun sampe tuh aya beuleum lauk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Haturan wilujeng patepang deui sareng pribados di Putra Sunda Channel. Wargi-wargi sadaya kalarasanina dinten ieu pribados aya di Kampung Gudad, Desa Cibanteng, Kecamatan Parung Ponteng, Cibalong, Tasikmalaya. Sapertos biasa wargi-wargi sadaya kanggo mulangkeun katineng urang sadayana ka waktu-waktu anu tos kalangkung kamangsa anu tos kaliwat kanggo ningal kaendahan alam nu aya di wewengkon Tasikmalaya. Wargi-wargi sadayana sateu acan urang lajeng kana video langkung ti payun pribados nyuhunkeun hapunten ti sadayana boh bilih aya tata cara oge bahasa anu kirang merenah kirang sapagodos. Mugi ageng tawakup jembar pangapunten ti sadayana. Mangga wargi-wargi sadayana supados teu nyangkolong kana waktu sayu urang sami-sami titenan kaayaan ieu lembur nu aya di wewengkon Cibalong. Wargi-wargi sadaya urang ngaleureuh heula di hiji bumi anu aya di palih dieu. Assalamualaikum. Wargi-wargi sadaya kalarasan di ieu kampung aya hiji mojang desa sareng sane namina sareng Neng Risma asli orang dieu nya Neng Risma. Wargi-wargi sadaya disagadengan urang ningali kaendahan alam oge di palihan dia ya di buminya Neng Risma bade ngaliwatnya Neng nya ngaliwat. Wargi-wargi sadayana sateu acan urang lajeng kana ngaliwat hayu urang ningali heula kaendahan alam nu aya di palihan dieu. Itu terasna ke daerah mana Kang? Ka Cidalung. Wargi-wargi sadaya urang ka Cidalung. Urang ka daerah Cidalung, urang ningal kaendahan alamna di palihan itu tuh wargi-wargi sadaya di handap aya sapi. Wargi-wargi sadaya di palihan dia masih kene seueur-seueur bumi panggung. Oge anu masih kene patarenggang narenggang. Apa nuju mesekan kalapa? Alah wargi-wargi ya ta mesekan kalapa masih kene siga di seberangnya. Ya zaman kabaheulaan kene ya. Kanggo icaleun Pak? Oh. Mohon. Oh, mohon. Mohon.
Berarti kuno kieu mah tereh oge nyapanya. Mohon sulimat. Oh si mana mah di ditu Cidalung. Mana? Ah wargi-wargi sadayana ieu kaendahan alam nu aya di Kampung Guded. Desa Cibanteng. Wari-wari sadaya kumargi liwat parantos asak hayu urang tuang heula sasarengan. Wargi-wari sadaya ieu pasakan Neng Risma nya tah ieu nu masakna tah. Ieu pasakan Sunda ala kampung daun sampe tu aya beuleum lauk. Wargi-wargi sadayana sakitu anu kapeh hatur di lembur insyaallah dina dinten enjing urang tiasa patepang deui kalayan urang sadaya aya dina Ginanjar kawilujengan langkung saur bahe carek ti pribados mugi ageng tawakuf jembar pangapunten ti sadayana panutup catur pamungkas basa wilujeng kantun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.